da moal ngawujud pangperangan lamun teu malih pamajikan batur mah nya atuh padahal kurang kumaha eta penari oh sakat di Sanggar Surya Meda Putra Wirahma sakitu Garalisna Mararanis ABG KB jago narina nya asyana teh saha anu bakal nolak ngeunaan kahayang raja ieu mah resepna we ka pamajikan batur resepna teh awewe nu piomongeun nya ngahaja cenah teh dicap lain dipake ai rek mapatahan teu wasa ai rek mapatahan pastina aing kena disentak minimal disentak haituna bakal dipaehan jadi di kieu mah pasal di dieu mah pan kitu ngajieun kasalahan saeutik paling untung diteuk-teuk leungeun sabelah Dalaras matak ngabetemeng ngabubudeg maneh keur macek li siji nu belah kencang nya itu oke caliran itu manawi bener timbalan dulur maneh geus perlaya dimimiti eyang maneh prahasla bibi maneh si sarepakina ka mang maneh kumakarna oge sajumlah para anak kula anu kiwari tinggal ngaran ku kajahatan si Batara Rama narantaka biadab luar biasa si Batara Rama nah salah lamun ama mikahayang Dewi Sinta timbalan kudu aya di ratu gagah di mena gini aya di pamimpin dana rasaan mah ibadah kene amat teh kasih ningali istri gelis wanoja anu perceka putra raja di negara Mantili ayeuna dibawa leuweungan dina mangsa berangkap panasan dina mangsa peuting pasti digemrong ku reungit ai kitu mah dipicang-cang ku ama dipernahkeun tempat anu ngeunah nya di Taman Argasoka rarasaan mah amat teh teu dolim teu doraka kasep narantaka timbalan tuh da kitu tingali rasa bener hirupna teh tanah salah sakitu salah saha jelemana geura da bener asa pangyerina pajarkeun teh cenah nyalametkeun awewe justru eta teh awewe anu soleh solehah naon sababna kumaha margina gula setiap solehah hiji awewe teh nya eta ibadahna teh lamun tunduk taat kanu jadi salaki ngabakti ku salaki hartina teh salaki teh nyata disebutna pangeran dunyana imamna kadar eta awewena beungar heuh da kolotna eta mah da bener luluhurna ayeuna lamun teh awewe dibawa sangsara dibawa balangsang heug dibari ridho jeung ikhlas maka manjing sawargana tuh ganjarana sawarga Firdaus nya jeung lamun budak kana katentuan hukum negara pasal mana ayat mana anu menangkeun raja mau pamajikan batur teu aya gulanya nya ngomong naon sia oh henteu da dina hate abdi mah henteu Gusti henteu ngeceprok wae atuh delengengna hate dewa nya iya abdi teh keur nginget-inget gerakan Kasir Bojong jeung Bajidor Kahot teh eta ngapalkeun eta kitu belajar nari urang dina mincitna salah wae abdi teh nya dina kuntul aing bingung teu mangitungtung susah manah nu teh sudana timbalan kudu kumaha ama narantaka anu dipikanya aku kaula putra mahkota si Indrajit Kiwari mangsa ayeuna can menang informasi kumaha hasilna dina mangsa kamari dikeritkeun pasukan para denawa ngajugjug Gunung Suela tapi nepi kadanget ayeuna can rek datang wae informasina kumaha hasilna atawa
menang atawa henteu narantaka kasep pok gerak bejakeun ku deui haji. Waduh balah cilaka moal sugan teh muarek nyapit kana lebah dinya Moal ngukit ka dinya. masa ngahulang ha Kalah ngalawu. Tuhan kumaha tuh mah nggak nyanggakeun sabuni-buni lagi nyumput ke bangke pasti bakal kaangsu Nyanya. nyanggakeun sedaya-daya muarek nyarita abi mah paur Ya hariwang. kaperongna oge geus ngelapar jantung teh Nyanya. Penting halisna geus ieu. geus ngagibri keur ngagibri kahujanan Ketirisannya. nya sadaya-daya Rama Pak Prabu kumaha Tuh. nah sabaha teh nepi ka kaos leuleus kitu ha boa geus pae boa can mulang atau kumaha Kaweuh be. sarebu ulah janten bendus salaksa ulah jadi murka ulah jadi rengating pun kalih Rama panjenengan wireh kaula teh nampi warti narima beja di para prajurit anu tatu mulang ka negara Alangkadwirja kumaha Wartos. Kakang Indrajit ngebasing pati tumakaning perleya dipaehan ku wangsa wanara ti ku hakiskeun ha hap sigrap purna dewa bangsa hap sigrap purna dewa jahat nira ingkang nafsu kagila-gila ya ingkang kagila-gila kurang ajar Batra Rama Paul. anak aing hiji-hijina putra mahkota anu dipikareus deui kula nepi ka dipaehan bodoh walah Lomari di balap-balap itu aduh aing mah asbak dipangpengkeun Jadi Rukiah. besok usia sok we salira saya putranya Deus kan. kumaha akan nok nepi ka kieu tingali harta banda akan beak negara hancur rahayat hancur melaan salira geus tapi naha sampean nepi ka ngantep pisan ka kula Ya. ha Lu sadar nanya. jigana nepi ka ruku padung rapu lemah kaentepan taneuh beureum kula moal mundur ku sasiku moal ngejat ku satunyang beas geus kagok baseuh kula dina nying hareupan ieu pangperangan Dewi Sinta geulis sayung di balasan narantaka dalam kawan wayahna belaan kaperihati belaan amat ha mangsa ieu init sia sajumlah pasukan kerin timbalan rupiah nu bakal jadi majeng aing rek init sayung sana bulan Gusti pasukan kumaha CF Gusti pasukan CF Gusti kantun ieu Kantun naon bulannya. kantun aki-akina hungkul veteran-veteranana wayahna dangdanan deui Aku maksudna aktifkeun deui pakaian prajurit ha dangdanan deui nya. oh saragaman deui aya saragamna atuh urang nambut we saragam badaya atuh nya Dik saragam merak bulannya. anu boget nama urang pakekeun saragam umbul-umbul saragam anu sanesna eueuh deui nu bisa dankeun aya oge dandelkeun teh nyaeta tapi punten Gusti naon ayana di pangberokan saha putrana Gusti Kumbakarna Suwargi anu kakasihna teh Aswani Kumba lan Kumba Aswani putra sakemaran anu mangsa harita teh nyata pangpokalna kasalira apan keur dikerem di pangguyan di pangberokan
Aya can pae nah diberi dahar ku sia diberi dahar itu jadi nya tara papan cek aing meta disiksa eta ge kirang kumaha disiksa tekerer-kerer dina mangsa beurang diriung kudurukan dina mangsa peuting di banjuran ku cai es ya di pucutan ongko di sejabina teu pae-pae tanggeung eta tekerer-kerer tapi geus robah pamadeganana ta upami eta mah duka ha tapi lamun eta jalmi tos robah pamadeganana yakin eta bakal jadi kekuatan anu anyar pikeun urang tiasa sakedik mah bisa ngumpulan malah jadi tanah sayung timalan supaya ngolo maneh ngolo si Aswani Kumba lan Kumba Aswani cenah init ka medan dana laga lamun teh manehna masih kene hirup jeung hayang panjang umur wayahna teu init belaan kasusah teh kaula henteu teu peungna ya bisa jadi racun seperti si Gunawan Wibiksana adikula anu geus belot ka Badralaba bisa jadi cucuk rungkang oh lamun teh taat nampi pancen ti selera paehan wae duh nu tanggeung mah paehan wae teh sia mah bunuh we kurang geus teu pamadegan jeung aing geus teu sahate geus teu sahate jeung aing geus teu sapisi samisi jeung kaula geus teu sahaluan deui cindak mah rombongan heueuh eta rombongan kesana kemari bunuh wae Gusti bunuh gitu mah tong nempo fisik nya bisi nyadapnya ya yo ngagebeg we hati nanti sia pasti moal teu tagiwur bulan lo ngadeg-degen lir pentra saweg imal wacana saprakne pun ieu aya hiji wanoja anu sumping ka ieu patempatan hiji kakasihna teh Dewi Jasmini garwana Raden Indrajit putra mahkota Prabu Rahwana anu nampi wardi narema beja aya nyebatkeun parantos perlayana aya nyebatkeun hirup kene nyaeta carogena Raden Indrajit margi dina mangsa sate acan Indrajit miang ka medan Danalaga teh nyaeta nipu ka ingkang garwa wireh moal bade ngiringan dina pangperangan hiji ai mangsa tos kulem teh kalakah di kantun kalayan dugi ka mangsa dua dinten netasan mulang deui oge sajumlah prajurit anu ningali teh nyaeta cumarita aya nu nyebatkeun parantos perlaya ieu Raden Indrajit maklum ieu garwa anu nyaah dedeh katambah-tambah keur kakandungan ku utun inji ti Raden Indrajit hiji bebereyeungan lumampahna bari jeung cari masbas cisoca maseuhan pipi maklum jalma anu keur kakandungan tagiwur hatena hiji maksad bade mermanakeun ka ingkang mertua Prabu Rahwana nyata naroskeun naon rupaha ngeunaan Raden Indrajit Kangjeng Rama mertua saha ya sahat saha wah pangapunten kaulanu gini naha geuning itu kawas-kawas Jasmini kata wis kunaon make jeung nangis bari jeung cari nangdak pula tuh tur kaunyuk Rama Dewaji ditarima geus geuning naon nangis boa aya nu ngaheureyan ka salira kunaon aceuk kunaon bo pura katukangan ku kaula narantaka pangsayung serana sawios mangga neng sadaya-daya Rama Dewaji hapunten
anu kasuhun bilih kaula ngaganggu naon rupahan jadi pasamuan di patempatan Tuh. kunaon mampi warti narima beja kaula wireh Kakang Indrajit teh saurna parantos gugur Tuh. nanging aya oge nu nyanggemkeun yen Kakang Indrajit teh masih kene jumeneng tapi seseueurna pating karcewis nyata ngeunaan Kakang Indrajit parantos maot Tuh. ana nu laras mana anu henteu na kaula teh hoyong sidik diwaspada kunyata Kangjeng Rama mertua Aya kitu. tong mikiran si Indrajit no kaula nun sing ngawatos ka kaula sing ngawatos ka utun inyi kaula teh teu ngeunah dahar teu ngeunah sare teu bisa reup inget wae ka panutan san kaayaanana nyai tingali ama nok aduh nepi ka kieu aman Tinggal apa? waduh sabar aja sabar ning Nya. Eueuh teuing angguran mah latihan keser bojong we Latihan iring-iring. ame ngapalerkeun Nya. nya Udah kabang berangkeun bulana. sangkan gede hate nyai bakal tamplok aseupan ama kasalira jeung utun inyi Nya. sakalian ama tuh etang-etang rek neuneun ka deudeuh nunda ka nyaah kanu geulis lamun teh mudah keunaan riwayat mangsa baheula nyuk jeruk kana galur kapungkur mangsa baheula ama teh harita keur lumampah ka pakampungan jeung si Indrajit dibarengan jeung para prajurit para tamtama keur nguriling ka tebis miring anya celang ka padesaan waktu baheula keur kampanye Oh, iya bulanya. ngaliwat kawalungan mentas cukang red kapelah lebak teh aya hiji istri geulis Turaspati kakasihna Dewi Jasmini mangsa harita akang ama menta pangsalamkeun ka prajurit kata awewe ngan dibejakeun teh ulah soteh bicaram sabab eta awewe teh geus boga kabogoh nyaeta anak ama sorangan si Indrajit Oh, iya bulana. ayeuna si Indrajit geus gugur tak kukituna atuh wayahna nyai mah sing sabar sing ridho keun urang sambung deui mangsa baheula Urang lalampahan anu kaliwat geulis lalakon barenta. lantaran mangsa harita amat teh mendem ka nyaah ka deudeuh kanu jadi minantu Teu boleh digenggam. ayeuna mah da anak ama geus gugur kumaha lamun teh daek teu nyai dikawin ku ama eta utun inyi sakalian incu ongkoh bakal diaku anak ongkoh ku ama Bulakep. waduh alah eta ngomong nepi ka kitu Tapi kaki itu nak bulana. kumaha noh Dewi Jasmini kaayaan Cisocana barang ngadangu kasoran kitu rawit celira Wah, asa disebit atina ku Rama mertuana sapuluh-bulu cocong nyuni cawot jarak waos kekerot awak kumeter ka dia papater nawiskeun murka nu luar biasa ka ingkang mertua hanya seteng teuingeun kawas lain raja tepayus mengudi ratu telayak mengudi raja teginding mengudi pamimpin kelakuan kitu peta nah pantes hiji mitoha menta kawin ka minantu nah payus itu bulan ngutek sete ngutek teu mikir deui. panuju aing Genahnya. nyai itu mitoha nu kumaha heula nu diajen ku aing eta ka mitoha nyebut aing Tuh geuning omah. nah nepi ka bina-bina teuing aing teh teh ngajen teh ka Kang Indrajit Nah. Oh, bener. Kakang Indrajit mah kurang kumaha bageurna Kakang Indrajit mah kumaha belana
Solehna bulan. untung karakterna tenurun ti bapana da Kakang Indrajit mah satya satuhu dari bapana mah cuk celek ka itu ka ditu dikawin Jeung segala teu sirikna unggah pengkolan aya ka bogoh teu sirikna unggah pengkolan boga anak leuheung lamun dikawin mah dah henteu culjeun we bulan. cos leos Ya. ayeuna nepi ka kitu rek ngaku kautun hiji anak kongkoh incu ongkoh henteu sia lieur mah aing teh kurang kumaha nutup ceuli nutup mata dina mangsa masyarakat nyaritakeun kagorengan sampean rahwana ngan aing sok tutupan hate melaan kalau jadi salaki untung nanti dipeper hate kaulah ku Kakang Indrajit tapi ayeuna mah bukti borehelna nyada belangna sampean rahwana pantes loba masyarakat anu kecewas-kecewis ka sia Pantes loba nu ngewa. Paman Gunawan wimiksana dugi ka belot ka urang-urang kiskena nyeta ngabilu ka Batara mah sakaligus aing rek sarua rek minta pamuntangan ka Gusti Batara Rama dibatan ngajerok di dieu ti Raja Dolim, Raja Biadab, Raja Setan Malulu. Iya beres. Beres. Ya, asa kawakilan. Asa diwakilan itu si gembrot itu. Ya. Tesu diabrik-abrikan, tesu kaprak-aprakan air rek balik. Pah! Bina-bina teuing. Bangsat minantu gejul. Minantu ebel. Dasar si ublag sia. Dasar ublun. Dasar PSK. Dasar sengseong. Gua tak ngomong lebih kayak gitu. Kau bebeakan ke menantu. Dua. Bangsat. Goblok kami tahu ngomong ke mana karep aing menyaas setan. Aing mah dedeh kasia ugrut. Dasar PSK, dasar pelaku micet. Minantu Dasar pembaturan Simel. Gusti. Ya. Itu ada naon kitu patut ke minantu teh. Yang kedua mah mere martabak. Nya. Dua. Duku ieu aing menang panghinan. Darantaka timbalan. Pasukan kerahkeun init ka negara ku Hakiskena. Ka Gunung Suela panggih jeung Jaspini menta supaya pasukan merkosa sieta. Diantai. Kirim pidona ka aing. Siap mangga. Ulah. Ulah den Nyaman-nyaman. Omat timbalan. Aing hayang nenyok. Kumaha sepak terjangna para prajurit dina mangsa merkosa. Omat siap. kumaha pergerakanna gitu. Videokeun. Sae mah. Asupkeun kana grup. Siap. Kade. Ulah. Singawatos burung palung bodogero eta teh. Raka Salira garwana. Ngandung tuang alo eta teh. Nya. Obat Raka siapa enggak? Ini saya kecewa-kecewa wae sudah. Abdi mah ngadoa hungkul ku sing ngadoa ngeunaan ka munjuran Salira ka unggulan Salira sareng sajabina teu ka mana ka. Bener. Laras bisi sia beungeut ning hareup ati mungkir aya akhir ku aing disapatkeun ku pedang. Mual Gusti. Power jahit. Mual abdi aduh ampun teuing abdi barangkali leutik kene. Mual abdi memajahat kitu. Bener timbalan Gusti. Ayo ini kedah kiraha ayeuna. Si kepedang tamsir garabini Chandra sapanah limpung pakarap lah tinggalin. Ayeuna salek krikeun timbalan malah. Salira oge bade ngiring aing rek nyusul. Ulah sieun ulah kila ku ombak ulah keung ku Batara Rama kula hiji raja gagah sakti mandraguna can pernah kabejakeun eleh tina mangsa gelut sok komo bari jeung aing kudu ngalawan Batara Rama keheulaan aing Eta kudu eleh timbalan bagawa
rampung daud tugas pengantika ketika sekadut binara bade pamit kaulah nyiapkeun sejumlah tamtama init maneh siap maneh. Mudah-mudahan siapa meluluran siapa nejat tina kana. Omat si Jasmini bangi di jalan perkosa. Hah? Abdi kula nu sakumaha catakeun putri kula ini kapang berokan Allah syaswani kumbak kumaswani. Sae mangga. Jisim abdi bade permios mangsa ayeuna. Bravo. Mudah-mudahan angsal damel sapanejangera. Bravo. Ama kejengaran bulan. Si horeng nagara teh hancur teh kumantung kumaha pamimpin. Oda laras satu. Paingan cekat terangan Kumaha mua pati-pati pangeran nurunkeun ka ajab ka hiji daerah lamun balander jelemana. Tindakan tenan eta. Da sidik nagara alangka duwir jamah lingkaran setan. Pokoknya laras. Di sisi tigigir teh teu weleh dulur jeung baraya anu jadi pamimpin bari lain ahli dina widangna. Anu temahna rahayat anu jadi korban, anu temahna rahayat engkak-engkakan dina jurang katunggaraan jurang kamiskinan. Dungsang-dungsang bulanya. Raja pemimpin jeung sejabana anu ukur ngudag-ngudag geunaan pribadi tanpa melire penderitaan rahayat eta anu bakal ngaruksakeun jeung ngancurkeun nagara jeung bangsa. Laras. Dedeh teuing para karuhun anu nyokot hak kamardekaan nagara dina leungeun jajahan. Eta. Anu geus guyang geutik ngawujudna merdekana nagara tapi geus merdeka beutik kikieu ku sakeselerna. Dirurujin di bulan. Mudah-mudahan geusan mulang di ka alam kalanggengan tur tak mulang di dina reformasi Wah, laras. rek kembali formasi ka semula. Laras. Dan tadi oge untuk rakyat oleh rakyat dari rakyat. Kerakyat di bulan. Nun Gusti kau lagi ngilu kacipratan najan bari jeung gegeleneng dina hate Laras. tapi nuturkeun kana kahayangna raja sarua jeung kaula teh nya tujuan kana kagorenganan Ya. Sareng nyurang luyuan bulan. tapi da beungar aing teh Nyakan tenan atuh. batuna gejebur caina kumangkena brehwe Ya, cuma brehna da we. kau lagi kajurung ku pangabutuh ku anak jeung pamajikan paduli manahala jeung hara Laras. Aswani kumba-kumba aswani antos kaula rekadinya ka panggerokan lain hui si teh bleaching monya yo Di Belicing panena mah atuh. ai jeung wacan pundala umurna dua kolot atuh yo 70 tahun tapi kalakuan kitu kene beuki kolot teh beuki goblok anjing kepret waing sia duduk sia mah diatuh kakak ngecebrek Kalagane panena. Harayo, harayo kan nepi kana hate sia mah. Walau sensi kedatang bulan jiganya. Diterima. Aya naon kulan? Kunaon sia? Kahujanan emplu. Oh, aya haha tepikeun we. Perkawis. Geuleuh anjing teh. Naon? Sing-sringkeun. Lain dikukut. Lain disegrok ka luhur. Hanya eta kesa 2 jam dising-sringkeun bijil deui. Rumatak sina gunukeun di luhur hulu aing ke kariwek ku aing dising-sringkeun. Gusti Pati, hormat gerak.
hormat teu sia teh abdi nak kerja kasih nyata Ya. aya pikir saya naon itu Gusti aya hal tepikeun we ngeunaan naon tiba-tiba bulan dikelas siap bulan. Ngasih heula. kepada diri sendiri bergerak gerak weh tawanan hungkul gini Asyir penjahat. kepada para penjahat hormat gerak hormat anjing Sekarang. aing teh tawan beboturan aing teh waduh nepi ka dengar Itu apalkan teman saja teman. sia teh pasukan mana seragam kehujanan pakai Pakai atuh. aing oge dipake hujan-hujan oge Sanajan basuh. pakai disiplin yo galak sekali ngahaka dia mawa berkanan Nya. dong dicarekan si eta mah saha kadua gaplok Ya. yo naon cerotkeun naon si hatu teh Ayang sing seringkeun meureun maksudna mah ayang nu kemecerot. diuk siap Gusti teu disiplin Gusti teu make seragam kembali Goodbye. Atuh. sikat ku abdi entong tau keur mah teu make seragam kuleuh ongkoh disikat ku aing ku sikat WC si aji nu di mandian heuh sekarang sikat di paehan moal jangan main dosa Pakai wipol gerak. di dieu diukna ish aing mah aspri Naon eta? naon aspri asisten pribadi Aduh. beda jeung sia mah kaum duapa kaum balangsak Kaum kismin. coba nepi ka kitu Aduh. tong ka mana karep da urang mah dulur cerotkeun narik aja jadi gorang sama gitu mana pikiran tong ka mana karep urang mah ngomongkeun ieu empluna cerotkeun haji geus kumaha Gusti engkelana aya haha kudu bakal tepikeun perkawis naon cerotkeun